cuangki nu hargana teh 1000-an di tengah kota Bandung aya di Jalan Pajajaran. Ya lo mang, mangga salah zaman ayeuna aya kini cuangki nu 1000-an ti mimiti tahu jeung siomay dek 1000-an berikut baradak gitu teh ukuranna teh. 5.000 ge di ladangan ku si mangna tetep porsi ceban lagi sakituan tam nih loba. Tieu di siomay tahu bodas piring ka basona ge 2 bodak 15.000-an teh. Geus puguh bawang goreng saleri jeung bawang dauna bener-bener all you can eat jeung jokot habehanana ge teu naon cek si mangna teh. Walaupun cuanki oge di dieu mah aya saos kecap jeung sambal pokona mah cuka oge aya komplit. Barang di udah kaduk dalai, sia sila mending geus teu kuat hayang kadaharan jeung mangkok-mangkok na aing mah. Edik bali 50 juta kali barudak, je teh bening nganang-nganang teh. Kumaha deui bari dibarengkeun nyuruput jeung si Indomie na malah, si aing mah bener-bener gurina teu katulungan. Hayang ngamuk lah si kami mamanya si omang na aing nilemut pisan ieu teh bener-bener favorit si kami pisan. Berikut si tuh bodas lagi alay, si aing mah bener-bener teu hasil mah tuh ah. Ditanyakeun si basona mah walaupun leutik oge bener-bener pedo si rasana teh. Wow, bener-bener ieu mah cuangki termurah ngeunah loba nu aya di Bandung hargana 11.000-an atuh ah. Jajali